Ceng. Karo songki ini. Ceng. Ayo meureun ceng keluar Karsel aing yo. Pabalat apa ya? Kabeh aya jeung nu saceng mah. Aduh, iya mobilan nama ya. Buntut nah dong lu nama eueuh. Aduh. Geus teu beres si anjing saceng mah segala diraruksak. Aing haus diacai. Bertut. Mas poe bertut. Remote AC. Remote mana deui? Oh, Mang. Buka TV aing. Bocilincang yuk. Aduh, aing datang dari mah. Atel dengan mah. Segala cekel. Oh, sampingan ngecat gitunya. Kau uji aing bukan apa? Ceng. Toy panas amatnya. Udah ya, Bang. Embos sareng. Aduh, Mang Kosim. Lah sih di mana bae? Nanti, Mang. Di mana sih nah? Gawe bae na, Mang. Gawe di mana? Oh, di pabrik ya? Oh, pabrik kayaknya masih bisa kayaknya aing mah. Coba ajak aing tuh di tukang nyiseuh. Iya non kenteng teh naon sih. Oh, Mang genteng mah. Pusing ieu aing koreng can anggeus pan. Atau mending pusing, Mang. Dapat boga hulu. Saya mau bawa edan. Terus aja aya. Saya geus kebangun di dia. Mang. Aing meureun 2 jam setengah mah. Tulung sulukutan meureun. Ayo diomongkeun Mang, pokona mah. Semua beak isuk sore. Ya, hote si Aceng poe diudang-udang ge isuk-isuk eta ka di si Aceng. Ting sarekena ting kumaha boa. Pugu kesuk-kesuk ngawe ya Mang. Ka dieu cenah ngopi. Tuntuna makan. Nyeduh kopi di mah henteu. Datang ka dieu malah eueuh jelemana. Si Aceng mulai deng sok hasem pugu, sok bau ngebul. Pikir-pikir mah. Kamari eta koeng didatangan toy ka di ke kamar, ngaringkuk be di kamar. Lagi nyarita cenah Mang kabeh mah tos. Iya cenah mah tos ngimpi jeung ieu putri bidadari. Tapi yang kita ngomong-ngomong meni lah aing edan beuteut sia. Dong undur-undur Mang mainna mah. Kumaha? Ti dieu ka ditu pokona mah apalah Aceng dong kumaha. Mun lembang esot. Lain Mang. Atuh dong totongong meureun. Lain esot. Pinggir dong kiting. Ceng. Heran itu si Aceng. Mang. Itu Mang. Hah? Ya bisa gerak ka dia ya. Atuh hereng mah jelema teh ya. Jak tonjok badeng kos jeung jelema iya ya. Tukang ninjuan jelema. Ya, ini disebut. Usbu itu mah etik kemari. Aing sekusi ngadarna. Itu nyaho Makaman yang bangkerok, Bang. Apa mun apa? Sirah. Atuh jeung deul Mang sirah. Deul kocak mah sirah. Sirah, Mang. Masuk Si Aceng makan kieu bae. sabarang eudeun gawe di pabrik lalaguan geus doang iba ya. Geus naon teu kaurus awak ke deuleu. Geus make jepit sagala. Aing Aceng hasil. Sendal nini dipake deuleu. Tadi teh urang suguhan cai gitu Mang. Oh, Cerita di pan aing geus ngomong bae, ngecoba Ceng ka dieu teh mah mau cai naon. Nimu cai ieu parek diinum bocil leuncang. Atuh teh mah cai sataun meureun. bisa minum dong, Toy. Oh, teu boga sumut ieu aing. Terus akhirnya di mana bae Mang? Macul hu kebon ayeuna pan Macul. musim hujan geus macul bae di kebon. Oh bener Mang, bener macul lah. Melak dangdeur aing lah lumayan. Enak pan seakan-akan udiakan bae lah. Atuh panas peki memang macam sedang ya. Musim hujan panas poe di mana deh itu si teh Musim hujan? Duh si Aceng heboh edan Aceng. Atuh masih bu, Mang. Ih, Oh, Mang orang meleng minum isi banget. aing ngelakuna ge Ini Mang.
Deh, atuh laku lagi ke boeng pan diberen kieu. Nah, aing ngeceng. Atuh geus heueuh mang. Tadi ge si Atang harus di dieu sih mang. Terus naon? Nyaho biasa manehna kitu, ngajakan ngabedil cenah. Duh bebasan ngabedil tapi teu mau bedil mang kami cenah bedil naon ieu. Masih gampang geus itu mah cenah manggi-manggi nangka. Oh, lebah hama. Geus loba hama yang geus loba lain sagala teh kumaha we. Enak pan itu. hama di Afrika teh kadang dieu. Darat. Ngajrotna daratang. Kumaha buat lempang. Aing kadang-kadang udah. Atuh mah mata kata hempot teh kaisep ieu. Dan aya we. Orang ya. Oh, ini panas sangat ya. Jadi kumaha ya urang geus dak tamunya. Kumaha mamang. Tudak sih metis-metis jengkol he kunaon. Makanya kan kita geus Atang, geus Atang tapi baik deui ka dieu. Si Atang mah ieu.